Para mitra anu mulia wilujeng tepang kumadaramang sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangdu ati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Panca Tunggal. Urang sami-sami ngabandungan para wargi sadaya. Harita teh putrana Nyi Partiwi teh para wargi sadaya orok teh anu keur diparebutkeun ku sato-sato galak. Diantawisna keur silih harengan antara maung jeung ajag jeung sabangsana para wargi sadaya hayang ngarebut eta orok dicokot ku hiji lalaki para wargi. Hiji lalaki nu dedeg pangadegna sembada saha eta jelema para wargi sadaya mangga urang teraskeun hanca dongengna etang-etang hiburan pangbeberah manah carios nyambung judulna Panca Tunggal. Mitra kaum dangu teka caturkeun di jalana eta jalma anyoga hiji tempat nu kacida matak betahna. Lantaran di tengah leuweung luang liwung aya patempatan anu resik, aya saung gede tur baweg dilingkung ku pepelakan nu marontok. Dahareun moal kurang karingala ti kebon ari tukangeun saung aya guha lan leunana aya pancuran ngagolontor caina herang ngagenyas. Horeng eta teh para mitra Cihumut. Cihumut teh tete lemur pamatuhan Kidugala jeung Kiwanari nu geus tetep tumetep di dinya bumen-bumen lantaran teu nyaho jalan ka pilemuran teu bisa balik ka Parewulung. Nyai, ka dieu ieu akang menang milik yeuh. Ceuk eta jalma ngageroan ka pamajik awewena nu tayalian Iwati Kidugala teh murid Resi Kalajati nu nyasab ka pileuweungan teu balik ka Parewulung. Para mitra duka pamajikan duka naon ya zaman baheula para mitra da kecapkeun age para wargi sadaya. Upami disebatkeun kawin para mitra da kada aya kada aya naon teh nu ngawinkeunana da. Torojo Nyiwanari nyampeurkeun melong ka Kidugala nu nangkep orok atuh mah diolohok bakat ku kaget. Lantaran asa teu percaya kana tetempoanana tapi lila-lila mah pok nyarita. Eta teh anak saha Kang? Kada bisi anak siluman. Sabab ieu teh di tengah leuweung luang liwung jauh ka lemur ulah gagabah bising cilaka. Duka deui nyai akang teh nyaho ieu teh. Tapi akang boga keyakinan pasti ieu teh anak manusia ieu. Ngan indung bapana teu kanyahoan, teuing di mana ayana ieu. Teuing kumaha lalakona nganu jelas mah akang teh teu tega ngan tepi orok. Ceuk Kidugala nerangkeun eusi hatena. Naon sababna pangna kagungan keyakinan kitu Kang? Kade bili lepat. Nyai akang teh bisa ngabedakeun antara anak siluman jeung anak manusia. Jeung deui aya buktina sabab tadi teh ieu orok keur diparebutkeun ku sato-sato leuweung nu beukieun anak manusia. Contona maung ajag si Tutu jeung Warai Sanca. Mun ieu anak siluman sato-sato moal daekeun ngadeuketan. Paling-paling ge kalabur ngajauhan, sedengkeun ieu mah pan sato-sato ge daratang ti jauhna. Pada hayang ngamangsa ka ieu orok kitu teh nyai. Jadi tos kantenan anak manusia. Ulah cangcaya akang mah geus buleud keyakinan. Yen ieu teh anak manusia nu perlu ditulungan ku urang duaan. Ceuk Kidugala beuki panceng kayakinanana. Para wargi sadaya ai Kidugala teh anak muridna Resi Kalajati teh para wargi sadaya. Anu baheula mikahoyong ka Nyi Partiwi. Terus Nyiwanari nyarita deui, nya nuhun we tos kantenan makang. Tapi kumaha ieu teh mimitina ti mana kapenakna? Nyiwanari teu gagabah tetep hayang nyaho heula riwayatna sangkan teu asa-asa ngurusna. Dari perkara orok mah manehna ge kacida butuhna kawan tugas lila hayang ngabogaan anak tapi can diparengkeun boga. Kieu nyai tadi teh akang keur neangan hoe di palebah legok pahang tapi keur jongjon digawe kadenge sora orok guguaran. Mun pating salewor ka unggal juru mata kreuwas jeung panasaran. Akang ge mimitina mah teu bisa negu. Nah eta teh anak manusia atawa anak siluman nu minarupa tapi sabada diteangan sarta kapanghijirimna. Akang boga keyakinan nu pasti yen ieu teh anak manusia. Ngan akang can manggih laratan na ka mana indung bapana. Na kumaha riwayat nu sanyana akang teu nyaho tak kitu nyai. Dupi maksud akang bade kumaha ayeuna? Ieu orok urang piara ku akang sabab ieu teh jelas anak manusia anu ngabutuhkeun pitulung. Atuh sajabana teh kitu urang teh geus lila hayang ngabogaan anak tapi can kalaksanakeun. Sugan we ieu orok teh bakal mawa kabagjaan ka urang duaan. Pikeun leuwih ngadeukeutkeun tatali batin antara urang duaan. Cinek nama urang aku anakku urang.
Jadi urang bikanya seperti ke anak pribadi tak gitu nyai cek Kidurak kecik Kidugala tanes nyari tanah maksudna manusia itu hadena nyamanga ari kitu mah abdi ge bunga sababku ayana ieu budak dunya bakal haneuteun moal ti isieun teuing tapi lalaki atau awewe orok teh Kang can ilikan hayu urang ka jero urang pariksa kuduaan bus duanana ka jero saung nu ceuk maneh nama Ima sabab kakara sakitu kabogana barang geus aya di jero orok digolerkeun dina bangku ditilaman ku lamak butut urut bungkusna breh kataratanana eta budak teh lalaki kabeneran lalaki Kang mun geus gede bakal nalangka kolot sarta bakal boga pamajikan mun geus boga pamajikan sina dibawa ka dieu sangkan ieu tempat leuwih rame loba pangeusina tah bener kitu muga-muga urang duaan sing diijabah ku pangeran sangkan Cihumut jadi lembur gede sarta gegek pangeusina tapi kumaha nyusuanan apan orok teh kudu nyusu meureun makaning orok beureum can bisa dibere naon-naon Kidugala bingung lantaran susah ku susu keur maraban orok ulah eleh ku sato Kang urang teh manusia anu boga akal kumaha we cara nama asal budak bisa hirup secara wajar teu kudu cai susu ge ku citajen ge bisa meureun digulaan moal burung amis ku gula beureum nya bener pek atuh akalan gerinya Akang ngomasrahkeun ka nyai nu leuwih nyaho kana ngurus budak ceuk Kidugala seren sumeren lantaran manehna mah teu bisa ngurus orok keun wae bagian abdi da moal burung dipiara tapi mun geus boga anak akang teh kudu leuwih soson-soson dina usaha kudu leuwih kesit dina neangan kipayah sabab ieu budak teh teu cukup ku dahar butuh ku pakean jeung sajabana mangkaning jauh ka lembur sarta can nyaho kana jalan ka kota tahun-tahun di dieu teu bisa manggihan lembur cing kudu kumaha mun geus kieu ceuk Nyi Wanari manehna bingung lantaran ti saprak ngahiji jeung Kidugala can kungsi namahan pakean nu aya kalah kabea ulah salempang da akang ge unggal poe ge teu weleh metakeun tarekah sangkan bisa manggihan lembur hilang bara bisa anyog ka parewulung atuh manggih lembur saeutik sangkan bisa neangan pakean ulah diengke-engke alus nama ayeuna kudu usaha Kang moal bisa sabab ayeuna mah geus burit bisi poekeun lamun poekeun akang teh sanggup lumampah bisi nyasab nu leuwih jauh ke lantaran ieu leuweung teh sanget keneh matak loba nu kasarung di jero leuweung siga maneh orok teh indungna katalimeng di leuweung ieu teu bisa balik jigana mah ceuk Kidugala manehna jadi ingat ka indung si orok neangan susu mencak atuh Kang atawa madu nyiruan heug akang rek neangan ayeuna teu panjang mikir para wargi sadaya leos Kidugala ini trek neangan mencek anu keur anakan rek di arah susuna bari sakalian neangan madu nyiruan da biasana sok loba dina tangkal kai ari Nyi Wanari harita teh buru-buru na heureuh cai rek ngamanian orok ku cai haneut lantaran katarapisan orok teh can bersih awakna beureum keneh ku getih sabab ku mawiwit can kaburu dipiara da puguh teu aya cai ari Nyi Wanari mah salese manehna bisa miara orok kalayan tenang jeung api kira-kira wanci sareupna Nyi Wanari geus rengse miara budak geus dibuntel ku lamak ngarah teu tiriseun teuing awakna geus dibersihan sarta dibalur ku koneng gede keur kitu kurunyung Kidugala datang mangku mencek nu keur nyusuan malah mah anakna ge diala sakalian bage akang geuning hasil eta teh hasilnya ieu kabeneran mencek sehat keur nyusuan ye sakalian diala jeung anakna urang piara babarengan ieu tampanan heula anakna ye asupkeun kana carangga bisi lumpat akang rek meres susu mencek ye cek Kidugala bari mikeun anak mencek ku Nyi Wanari di tampanan tuluy diasupkeun kana carangka dituluban ku dudukuy nyungcung ari Kidugala meres susu mencek sanggeus meunang sabatok tuluy dibikeun ka Nyi Wanari keur nyusuan orok barang dibikeun tetela meuni disantokan bakat ku lapar meureun Nyi Wanari geten pisan ngurusna kawan tu dibarengan ku rasa bungah jeung bagja asa boga batur hirup ayeuna mah hirup boga tujuan teu ngambang kawas nu geus-geus Kang orok teh mending ngalak-lak kieu nya nginumna meureunan geus hayang nyusu ti tadi keneh untung meunang mencek nu keur nyusuan bisa nyusuan orok jeung anak mencek tapi ari maduna meunang Kang encan nyai sabab kaburu poek jeung karunya ka mencek ieu bisi anakna ruksak buru-buru we lah sok kadinya akang teh buru-buru balik da melangku orok ongko ceuk Kidugala bari nyampeurkeun gek diuk gigireun orok isukan mah kudu meunang madu ieu orok urang suwuk ngarah tere gede jeung ngarah sehat deui Kang rek saha ngaranna budak teh
urang milihan walus nu cocok jeung orok. Kidugala mikir neangan pingaraneun budak sanggeus rada lila pok nyarita dari anaker. Kieu nyai, ieu orok ku akang rek diwaras sina jadi jelema gagah jeung bedas. Sangkan duyu jeung bapana akang kungsi ngulik kagagahan, kadugalan, kabedasan sarta geus hasil. Eta ilmu asalna ti Resi Kalajati nu linggi di Paribulung. Takulantaran kitu ieu budak rek dijieun ahli waris ku akang, sina narima eta ilmu sagemlengna. Ieu budak sila jadi jelema bedas ulah aya nu ngungkulan kabedasanana. Ari lambang nu gede tanaga taya deui iwati jagat, atawa bumi sabab nu gede tanaga iwati bumi, alias lemah nu ngalapoe ditinca ku urang. Atuh saja bati kitu urang kudu sadar na salilana, kudu inget sanang-neng yen saja bati kitu urang kudu sadar hartina mah kudu yen manusia teh dijieun tina taneuh. Ulantaran kitu ieu orok rek dibere ngaran uluyu jeung ngaran jagat. Pek we kumaha oge tapi saha atuh ngaranna? Ngaran nu pantes iwati raksa bumi. Ceuk Kidugala bari nunjuk ka lemah ngomongna dari pisan. Halus ngaran teh tapi moal puluk teuing Kang. Teu naon-naon pida kadang-kadang moal ngarugikeun batur balina oge. Tapi keur sapopoe make ngaran eta. Urang nelah si bedas we. Naon maksudna Kang? Sangkan nurut buat kanu ngaran. Nurut buat kanu ngaran. Nurut buat kana ngaran sugan usaha kang hasil. Ada kurang sing jadi jalma bedas sakolong langit. Sabab ti leuletik rek dilatih sina ngawasa ilmu kadugalan jeung kabedasan. Sina wawuh jeung ilmu nu luhur, sina wanoh jeung sari bumi nu kacida gede gunana keur kahirupan jalma. Tak kitu nyai. Nya mangga atuh abdi mangiringan jadi ngaran anak urang teh raksa bumi di neneh-neneh si bedasnya. Bener pisan. Muga-muga luyu jeung lelemut urang jeung lelemut budak. Lelemutan budak sabab ieu budak ti barangku beragadunya eueuh nu mangku, eueuh nu narima alias si ti jagat alias bumi. Ngagoler dina taneuh teu katilaman ku kalakai. Kalakai acan buktina getih jeung uyumbang keneh di lemah. Nyerep ka jero beuteung bumi taku aya kitu muga-muga jiwa orok ieu sing sajalan jeung sarina bumi. Nyiwanari ungut-ungutan para wargi manehna ngarti kana omongan Kidugala. Panuju pisan mun anakna dibere ngaran raksa bumi alias si bedas. Barang cacap omongan Kidugala goak orok teh ceurik meuni jejengkengan, siga nu kanyerian atuh puguh nyiwanari reuwaseun. Kang Dugala ieu budak kunaon tulungan ieu? Ulah gugup ulah gempeur. Ieu budak ngabandungan kana omongan urang, ieu budak ngarti kana ucap-ucapan kolot, sarta narima kana putusan urang duaan. Geun bae da orok mah kabisana ceurik. Sabab can bisa nyarita mun aya kahayang ceurik tanana. Keun ulah gugup, tenang we. Kitu ceuk Kidugala bari tuluy orok dirampa dadana. Cep jempe ngahenen deui cara tadi. Jiwanari gogodeg ngarasa heran ku lalampahan orok nu geus ngarti kana omongan kolot. Abdi percaya kana omongan akang, memang bener ieu orok teh geus nyaho kana omongan kolot. Geus ngarti kana ucap-ucapan indung bapa. Muga-muga sing sahate jeung abdi, sing sajiwa jeung akang jadi anak pituin. Cek Nyiwanari namahan regreg kana hate Kidugala sabab pikiranana saluyu jeung Kidugala. Tah bener kitu. Muga-muga ngan kade miarana sing apik, sing bener jeung sing nyanya. Ulah boga anggapan anak pulung sabab lamun nyebut anak pulung hartina ieu budak teh kungsi dipiceun. Ulah disebut anak angkat sabab mun disebut anak angkat hartina ieu budak kungsi dilelepkeun. Jadi anggap anak pribadi. Ngurus jeung miarana kudu sarua jeung anak ka anak sorangan. Sebut anak ke ulah diimplik ka naon-naon. Sabab anak mah kabeh titipan di lubang kawasa. Kahartos Kang nuhun ari kitu mah. Keun ulah salempang sabab abdi ge ngarti kana hal eta moal rek ngalalaborakeun. Geus kitu mah Kidugala jeung Nyiwanari bebenah di enggon. Hatena teteg jeung bungah sabab kahayangna geus kacumponan. Satuluyna duanana hirup tentrem miara orok soson-soson. Dipikanya aku duaan kawas nanggi endog bebereumna estu tamplok kabeh kanyaahna. Morontodna orok nu dingaranan raksa bumi bareng jeung morontodna anak mencek nu dipiara ku Kidugala sarua dipikanya aku Kidugala sabab mencek teh gede jasana dina ngabantu miara raksa bumi.
Para mitra anu mulia, cagtuna heula kaayaan Kidugala jeung anakna ayeuna urang malikan deui ka tukang. Nyaritakeun Nyi Partiwi jeung Mawiwit nu init kalunta-lunta, kalah kabeuki jauh ti pilemuran katalimeng di leuweung ganggong Simagonggong bari dina kaayaan ribu. Nyi Partiwi akhirna teu kuat lempang sukuna leuleus awak dungse sirah lieur sarta tetempoan kararone. Tayohna bae cahe lahir jeung batin kawan tutas ngajuru dina kaayaan walurat. Brak diuk satengah mebeutkeun maneh teu jauh ti hiji walungan nu caina herang ngagenyas. Mawiwit nuturkeun diuk ngalungsar bari ngahegak. Duh, mak kuring teh lungse jeung lapar meni murilit. Tuh kabeneran di dieu loba cai cing nyokot sakalian nginum. Ceuk Nyi Partiwi bari nunjuk ka walungan. Mangga Nyai da nya mage hanaang. Para mitra sadaya, ya tu pangkon heula ieu murang kali kade sing atos-atos. Ceuk Mawiwit bari nyodorkeun buntelan di tatangkeup ti tadi. Barang ditampanan ku Partiwi kero ka Mawiwit bari carinakdak. Mak, kamana anak kuring? Mana si Ujang? Naon ari Nyai pan ieu ye? Mawiwit calangap bakat ku kaget. Lantaran di pangku teh ayeuna mah sidik lain orok tapi buntelan nu taya hargaan. Masya Allah, nah kamana ari si Ujang? Aduh, ampun Nyai. Mate hapunten, kamana ari si Ujang atuh? Mawiwit ngajenggutan buuk bari ceurik. Bakat ku haneueul kalawang buntelan dipikeun tuluy ceurik lolong seran tina awahing ku haneueul. Sajongjongan Nyi Partiwi teu ngomong anggur nyuuh kana batu nu aya gigireunana. Ninghak ceurik ari ras kudu jadi anak beuteuk kabawa Nyi Partiwi teu bisa nyalahkeun ka Mawiwit sabab ayeuna mah kapikir yen eta akibat tina guguk da tadi aya sora maung anu ngabibira matak gempeur jeung samar pola. Nyai geulis, aduh kada kumaha atuh mate anak ieu. Ieu sadaya teh kalepatan emak nu talobe sareng gagabah. Aduh Nyai hapunten geus apunten. Ampun, mate mangga nyangakeun geura hukuman, nyahakeun beungteug-teukeun, suku genteng belokeun, ti korogorokeun. Bade dibeureum, bade dihideung nyangakeun, bade dipsik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang nyangakeun. Pokona mamaru mah salah. Mawiwit noroweco para mitra sadaya. Bari nyuuh kana dampal suku Nyi Partiwi, ceurik ngabangingik bari nyabokan beungeutna, malah mah nyakaran bakat ku ambek kana dirina. Ngadenge omongan Mawiwit kitu Nyi Partiwi cengkat lalaunan cipanon disusut ku tungtung kabaya pok nyarita pegat-pegat. Emak ulah nyarios kitu sawios deui malin kasalahan emak. Keun bae da mana kitu geges kieu nasib kuring kudu nanangan kasedih anu pohara. Duh emak kumaha lamun geus kieu. Nyai geulis ieu sadaya kasalahan emak rumaos emak teh gugup teu sadar kana kaayaan. Mana horeng nu ditatangkep teh buntelan. Sabab tuang putra mah tinggalin. Aduh Nyai buat teh geus maot. Aduh Nyai teu welat ngedalkeun anak mah teh. Mawiwit nyuuh deui ti peperket peureum. Aya ngaleungitkeun ciptaan anu ngagoda. Tapi panonu peureum teu bisa nutupan ciptaan nu kumalayang ka orok nu tinggalin. Kacipta kalayan jelas orok teh dikerekep ku maung disamualkeun sabab leutik jeung rangu. Kumawiwit kacipta sungut maung boleger beureum ku getih. Sora tulang nu digayem pating gederek-dek para mitra. Nyai ampun, mate ampun, nyangakeun. Mawiwit ngajerit deui teu bisa ngawasa ka dirina sabab baluas ka alam ku alam ciptaan. Mak keun bae ulah dipikiran sing kuat we, sing sabar. Sabab kuring geus sedih namana taku, tapi geus kieu rek kumaha atuh. Taya di jalan ieu hati kudu sabar jeung tawakal. Sabab ieu mah di luar kakawasaan manusia. Keun bae urang sangakeun kanu ngagelarkeun manusia. Sabab sagala rupa ge angin Allah nu maha kawasa jeung maha uninga. Buat teuing pangna kajadian kieu teh keur kahadean urang ka hareupna. Ceuk Nyi Partiwi geus bisa ngawasa deui kana dirina. Manehna mah teu kamalinaan ngagugulung kabingung, teu leungit harti ku kasedih. Tetep sabar jeung tawakal. Lung kabingung teh leungit. Harti teh para mitra dialungkeun kabingungna nu timbul iwal ti kawat tawakalan jeung kasabaran. Laras Nyai taya jalana deui iwal ti sabar jeung tawakal tapi kumaha kacipta tuang putra teh janten mangsa sato galak. Nyai mah teu kiat nyawangkeunana palang siang ayeuna teh. Kari urutna we sabab sidik pisan tadi teh. Aya maung jeung ajag paheula-heula daratan ka tempat orok. Masya Allah ketir mate geulis.
ulah nyipta-nyipta nu goreng nama ciptakeun we nu hadena sabab sawangan anu kaleuwih bakal jadi gangguan kana pikiran geus mah anggur mah geura tulungan kuring sabab beuteung karasa deui nyelengi kadege kitu mah wiwit curing hak kuat ngadeuketan ka Nyi Partiwi bari ngarampaan beuteungna disasar lalaunana sugan akar aya nu karasa tetela beuteung Nyi Partiwi eusian keneh para mitra jiga can kungsi ngajuru mawiwit kurung hatena ngarasa heran sabab aya nu kereuneuh aneh sakitu geus ngajuru teh beuteungna melenung keneh mak kunaon kalakah olohok ye kuring kulung tulungan nyai kumaha atuh teh nya mate jadi gempeur jeung samar pola naon anu kudu dipilampa na nyai teh bade ngalahirkeun deui atuh kumaha deuning jiga-jiga aya keneh jabang bayi cek mawiwit kalah malik nanya beungeutna katarapias Cipanon can sahat kuring mah tuheureun ti korok mah teu kuat ku hayang nginum buru-buru ngalacai sarta sadiakeun daun anu bersih bisi jabang bayi gubrag manten mangga nyai mangga kade sing kiatnya ngadua kana maha kawasa mulut kakiatan nu luar biasa keun mah bade ngalacai cek mawiwit bari tuluy muru ka walungan sanggeus aya di sisi walungan metik daun anu rubah keur wadah cai eta daun ditengkorkeun tuluy nyiuk cai sarta teu loba pikir buru-buru nyampeurkeun deui ka Nyi Partiwi regot-regot Nyi Partiwi nginum mending ngaleki kawan tukeun sakitu hanaangna dua tengkor beak tuluy ngarahuh narik napas jero amakan lancar meni asa ditumu umur nuhun emak tetempuhan asa caang deui tanaga asa barijil deui komo mun aya kadaharan masih gana moal lungse teuing awak teh keun urang milari nyai tapi kumaha mun aya naon-naon mangkaning kaayaan teh tos burit tere sareupna emak beurang jeung peuting ge sarua bae sore jeung isuk taya bedana pan urang teh geus lila hirup di leuweung piraku sieun keneh ku poek buru-buru neangan dahareun emak kuring lapar mangga atuh nyai tapi ke heula nya mah teh bade milarian heula dangdaunan kanggo tilam bilih nyai ngalahirkeun deui cek mawiwit bari tuluy neangan daun anu rarubah nu teu merang jeung teu regas sanggeus manggih buru-buru dibikeun ka Nyi Partiwi pok nyarita deui upami patuangan karaos musial engal babenah kana tilam supados jabang bayi ulah ngagoler dina lemah cara anu atos-atos mangga emak buru-buru we neangan kadaharan kuring teu kuat lapar geus eueuh tanaga Nyi Partiwi nyarane kana batu panon geus ceuleuyeuk beungeut pias leos mawiwit ini trek neangan kadaharan tapi teu wani jauh sabab melang kanu rek ngajuru bisi teu kanyahoan jiga tadi sedengkeun Nyi Partiwi sabisa-bisa ngalawan katunggaraan ku sorangan perang jeung kasangsaraan parabut umur jeung siksaan barang leos mawiwit beuteungna murilit nyeri dina beuteungna asa aya nu totojer matak seueul aduh ampun Gusti mugi-mugi abdi sing dipaparin kakiatan ya Allah abdi tulungan mugi dipasihan kakiatan cek Nyi Partiwi bari kukuliatan muringis nahan ka nyeri gancang bebenah sabisa-bisa ngajogo bari muntang kana patu rep Nyi Partiwi peureum kolebat rarai ramana nemongan ngong kadenge aya sora tan katinggalan rosa sora persis rek diserhi kala jati para mitra asa ditompokeun kana cepilna lalaunan kadenge tapi atra pisan jelas sing kuat geulis ulah leutik hate moal naon-naon para mitra sadaya atuh kitu pokna kebeg Nyi Partiwi ngarenyag balah meni curing hak sabab nu ngomong teh asa di alam nyata asa aya gigireunana ngomongna teh tetela tapi eueuh sasaha barang jeung ngarenyagna Nyi Partiwi kubrag para mitra sadaya bajabang bayi lahir koak ceurik oa-oaan bari roroesan puguh Nyi Partiwi meni ngemplong bakat kulugina hate sabab asa teu karasa nyerina padahal mah tadi teh kacida seunggahna nyang hareupan eta masalah asa rek pegat nyawa harita teh malah makeuna ku paribasa umur ge kari juruna para wargi sadaya kari pojokna tereh puput tapi alhamdulillah jabang bayi lahir kayan salamet ngan bae Nyi Partiwi teu bisa naon-naon tanaga beak sakujur badan lungse taya tanaga atuh orok teh ukur diteuteub bari ngumar Cipanon leungeuna roroesan matak nyeredet kana hate ari sabab para mitra siga nu menta tulung
harita Nyipartiwi tuluy nyarita. Lalaki deui anak teh bagea kasep hampura emak. Teu bisa mapagu kabungahan sebab mah teh keur tunggara. Tapi emak nganuhunkeun kanu maha kawasa hidup lahir kalayan salamet. Bagea kasep anak emak. Ukur kecap kitu nu kedal leungin teu bisa obah suku teu bisa naon-naon estu leuleus taya tangan pangawasa. Sora orok nu ceurik asa tarik kadengena buktina pating saleor ka unggal pojok. Asa kadenge kasa kuliah leuweung eta sora kadenge kumawiwit nu harita keur ngala boros kunci atuh meuli curingha. Ai sada sora orok bobo si Nyai geus ngajuru deui. Kop kana bong borosan para mitra jeung pupucukan belecet lumpat muru ka Nyipartiwi meuni notog-notogkeun maneh bakat ku hayang tereh anjou. Barang serog mawiwit calangap meuni ngahegak panon molotot siga nu kabeureuyan. Teu percaya kana tetempuanana sabab hareupeun Nyipartiwi geus aya orok keur ceurik gogoara. Nyai Mawiwit ngagero bari dek-deku gigireun orok ari Nyipartiwi ukur beunta lalaunan awak tetep lungse taya tangan pangawasa. Geuning geus madah deui Nyai, meuli kasep sarupa pisan jeung nu tadi. Bagja anak king aya gantina. Mawiwit ngarawu orok tuluy ditangkep bangun geugeut. Asa kagantian nu leungit orok nu pinuh keneh ku getih teu dipalire. Tina awahing ku atoh atuh getih tepa kana awak Mawiwit nu teu make baju. Ma ulah dikitu-kitu karunya anggur magera manian. Sing bersih jeung sing apik keun bae cai tiis oge dabongan walurat. Mangga Nyai keur urang piara ku emak. Kadai sing kiatnya ulah kaloba usik bisi matak nyeri kana patuangan. Keun orok mah urang piara ku emak. Cek Mawiwit terus orok teh dipangku ka sisi walungan. Di mandian ku cai atah koceak orok cerit jejeritan. Awak meuni geunteul kabulusan tayohna bae tiriseun. Tapi Mawiwit teu malire tuluy bae orok teh di mandian nepi ka bersih. Sanggeus bersih dibawa deui ka inungna terus sina dipangku ku Nyipartiwi. Nyai pangkon heula marek jangan lama. Ka mana buntelan teh atunya lah da tadi mah asa di dieu. Mawiwit luak liuk neangan buntelan nu tadi dibalangkeun ka da jengkel teh. Di ditu emak untung teu dialungkeun ka walungan tadi teh. Nya geuning deukeut tah. Mawiwit buru-buru nyokot buntelan. Eusina dicokot lemak butut keur muntel orok geus dibungkus. Jep orok jempe ngahenen dina pangkuan indung. Ma nyaan budak teh sarupa pisan jeung nu tadi. Gedena sarua, beungeutna sarua, sagala rupana sarua. Abong kembar. Cek Nyipartiwi poho kana kasangsaraan kahibur ku anak nu sakitu montokna. Nuhun, alhamdulillah najan walurat oge teu beurung salamet Nyai. Tetela Allah Maha Kawasa teu bingung ngenudungan kanu nalangsa. Bener emak, geuning teu burung salamet urang teh teu kudu susah. Ulah eleh ku sato tuh geuning mencek jeung sato-sato jejen ngajuru teh. Tara aya nu nulungan, anakna ngagoler dina jukut katiisan ku aibunan. Teu matak naon-naon, mugawe anak kuring oge sing jagjag. Sarta waluya, emak, mana kadaharan teh meunang atawa henteu? Nyipartiwi ngareret kana bungkusan nu eusina bong borosan. Meunang Nyai kop atuh teh kadinya. Hayeuna mah tah geura tuang hatur lumayan keun budak mah urang pangku ku emak. Orok dipangku ku Mawiwit ari Nyipartiwi ngadaharan bong borosan. Teu caman cemen atawa kagok sabab geus biasa ngadaharan nu kitu. Sabab ampir beak kawantu kacida laparna, alhamdulillah tanagana daratang deui teu lungse teuing cara tadi. Ma kuring teh kaluman hayang mandi. Mangga we Nyai kabeneran di loba cai heug meuni herang deui. Tapi na geus kiat ku cai Nyai. Mawiwit melang bisi Nyipartiwi labuh da puguh ka karahudang ngajuru. Maksakeun mak da kumaha atuh kaayaan batan sakieu. Kade sing atos-atos Nyai ulah rusuh teuing. Tanganggo iteuk. Mawiwit nunjuk kana iteuk tuluy Nyipartiwi maksakeun nangtung kop kana dahan kai segede inung suku dipake iteuk. Sanggeus aya di walungan brus mandi teu asa-asa kokosok sakumaha biasana nu mandi. Mending usai sabab geus lila teu mandi awakna karasa carepel. Tapi sajeroning mandi hate Nyipartiwi heran. Lantaran beuteungna teu robah anger keneh malendung ka kandungan. Ya Allah, ya Robi, ieu teh naon hartosna. Nah beuteung abdi teu daek kempes padahal mah dua bayi geus lahir aya keneh kitu. Atawa kumaha mun nya teh aya keneh tang turipuhna leuwih ti kieu.
Mugi lemur onaman mate senggah daloba nulungan. Ari di dieu apan sakiriweuna. Cek Nyi Partiwi bari tuluy kasisi deui. Rap make baju tuluy nyamperkeun ka Mawiwit anu keur ngeyong-ngeyong orok bari ngahariring paroman marah mai deui. Kunaon bangun bingung Nyai? Kada bunga atuh da ieu nama putra tos kagentosan salamat teu kirang sawios-wios. Cek Mawiwit bari netep manehna heran nempo Nyi Partiwi bangun anu nguyuh. Ma, cing taksir beuteung kuringna ieu teh bet gede wae. Nah aya keneh bayi atawa kumaha? Cek Nyi Partiwi bari gek diu. Nanya Nyai, piraku. Mawiwit kerung. Mangawe parios ku emak. Mawiwit ngarampa beuteung Nyi Partiwi tetela ngaginyel keneh. Kawas tadi teu jiga-jiga tas ngajuru atuh mending ngahuleng Mawiwit teh teu ngarti kana eta kanyataan. Sabab saumur nyunyuhun hulu kakara ayeuna manggih nu kitu. Kumaha emak nah kalah ngalamun. Teuing Nyai mage asa teu percaya ieu teh nah nya eta teh aya kana eusian. Na geus biji dua atawa can dae kempes na aya sabaraha atuh nya. Kuring teu ngarti jeung teu pati percaya kana ieu kanyataan. Tapi naon buktina mun teu percaya apa ni teh geus nyata. Piraku rek nolak kana kanyataan nu geus jelas. Mawiwit teu nemalan kalah tuluy ngeyong-ngeyong orok bari diusapan. Malah sababaraha kali diciuman tarangna Nyi Partiwi ngeluk tungkul mikiran kaayaan dirina nu beda jeung batur. Panon poe para wargi sadaya harita teh. Apunten paramitara sadaya. Dina kaayaan burit panon poe geus surup, sora tongeret reang di sarada. Patemalanjeng pada baturna manuk-manuk leuweung teu daek jempe recet sigan hayang patarik-tarik di sada. Dina kaayaan kitu Nyi Partiwi inget karamana nu bareto mineng pisan mapatahan ngagelendut sagala di pedar. Meklan ilmu ka Nyi Partiwi ayeuna karasa gunana. Sabab geus bukti hirup jelema mah teu anger dina hiji perkara salilana robah-robah. Ras deui inget ka Surajaya sakabeh lalakon nu kaalaman naremongan. Malah breh kacipta basa mere ali jeung kongkorong. Nyi Partiwi ngusap dada karasa aya nu ngagindel jeroen kutang. Langsung dibuka breh ali emas nu make aksara kaciri keneh ruhai pikabitaeun. Dumadakan Nyi Partiwi menang ilah hampok nyarita. Ma ieu ali pameret di Surajaya naon salah namun diterapkeun ka budak ti ayeuna. Kituna bari nyokot hiji ditelek-telek tulisanana jelas pisan kabaca unina. Partiwi Pamatriati Tumbal Jaya Surajaya. Kitu tulisan dina ali teh. Nyai memang moal aya lepatna upami eta lelepen dianggokeun ka tuang putra.
tapi sing emut eta lelepen teh ageng moal tiasa dianggo ayeuna da logor jawab Mawibit dari anaker. naon salah namun dijieun gagantel kongkorong tina naon nyai ngadamel we kulama bang atuh ari kitu mah tapi namun matak naon-naon kitu kana ieu kulit murang kali moal malah nyamuga-muga we jadi pitulung ka eta budak Geus puguh kitu mah nyipar tibi nyoehkeun lamak tuluy diraraan sarta geus anggeus mah dikongkorongkeun ka orok ali emas teh dipake gagantelna kawas nu teu sabar hayang buru-buru makekeun emas ka budak. geuning pantes nyai lah ngewa teu pantes ngewa katinggalina lah Mawibit moyo. lain ngarah pantes mah tapi ngarah manfaatna keun bae ulah dipoyok da moal matak naon-naon ayeuna mah geraneangan pamondokan sabab geus maju ka poe banget urang ka ditu ulah di dieu caket teuing ka walungan bilih aya oray malang ka budak bising kumaha onam Beral duanana laleumpang rek neangan pamondokan nyipar tiwi jumari jeug muntang kana leungeun Mawibit orok ngahenen di pangku ku Mawibit teu kecet-kecet jiga ngarti kana kasusah kolot. Sarau ka hiji tempat para mitra di dinya aya rungkun haur di tengahna aya lobong. Mawibit eureun di dinya melong ka jero naksir repi tempateun tetela bakal aman mun sare di dinya. nyai kumaha mun sare di dieu na bisa asupna kuring masieun bisi aya oray welang neangan deui nu sejen nu teu hese teuing asupna melang ka orok komo mun di nu sejen mah bisa aya maung hayu atuh sok mati heula. Mawibit nyoba-nyoba asup ti heula tapi tetela hese pisan kawan tu rembat ku cinggir haur jeung loba cucukan deui kapaksa Mawibit mundur para mitra sabab teu asup tuluy mah bisi matak cilaka ka orok. Hese nyai kapaksa lah kudu neangan deui nu leuwih alus di dieu kamana tuh emak mangkani geus reup-reupan kieu kumaha lamun di tengah walungan sare dina batu ngarah teu kahontal ku maung atawa ku ajan mun teu salah mah di ditu aya batu gede jeung lempar di tengah walungan Mawibit kerung teu panujueun. mun mah di tengah walungan aya batu gede bisa aya ore sanca nyai mamah hariwang ieu teh di leuweung mah bahaya moal aya surudna di walungan jeung di darat ge sarua wae soal kasalamatanna urang sangakeun ka nu maha kawasa sabab paeh jeung hirupna angin Allah nu nangtukeun nyari kagungan emutan kitu mah geus we di dieu atuh da sami wae moal matak naon-naon di dieu ge benten emak sabab dieu mah jauh ka cai mun kuring ngajuru dina kaayaan peuting bisi riweuh hese cai mun di sisi walungan mah babari moal kudu jauh neangan asal sadia we tilam nu kanel. Waktosna para mitra sadaya